boga tamal ban anu permanen. Bapak Bunghar Bunghar Bapak Kasep Ngalempereng ngaranna ge Bang Cepot meuni Kasep Ngalempereng lir Kamajaya ti kahyangan. Aduh cok, wore-wore Bapak goreng patut ge atuh boga binantu cakep. Wore-wore Bapak goreng patut Bapak penek boga minantu nu jangkung. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Bapak, ngomong si Babe, ngomong dok. Si Babe senajan di Bandung jualnya tengah buka pegawaian tamal ban di lemur mau bayar harta aing dok. Demi anak Bapak dia ngajual meri, ngajual selawah, jang sindo komplek kedek dijual ku Babe. Komplek sa, ya komplek batur, jauh rapat boga. Bapak abdi teh 18 kali jadi rana. Ayeuna 4 tahun abdi teh raranaan. Tapi sumpah abdi teh Bapak ayeuna mah dek terakhir. Moal katut tuluy-tuluyan abdi teh jadi rana era ku tatangga Bapak. Jadi mana teh hayang kawin deui dok? Hah? Abdi teh cinta Bapak kahiji lalaki anu Kasep Ngalempereng. Ngaranna teh Bang Cepot, urang nagara Tumaritis. Putrana teh putra Prabu Semar. Anak ningrat dok. Anak ningrat atuh Bapak. Loh syukur bagja. Syukur bagja kaduh. Duh kelan do hesen do nyamputan dok. Syukur bagja dok. Syukur bagja lamun sindo ayeuna teh kiwin ka anak ningrat, anak jelema Bunghar. Loh si Babe hayang boga tamal ban anu permanen. Bapak Bunghar Bapak Kasep Ngalempereng ngaranna ge Bang Cepot meuni Kasep Ngalempereng lir Kamajaya ti kahyangan. Aduh cok, wore-wore Bapak goreng patut ge atuh boga binantu cakep. Wore-wore Bapak goreng patut Bapak penek boga minantu nu jangkung. Sabab kodo disebutake buah kok bener karena lagu balung kopi susu. Buah katapang aya bari bahasa geningan. Rumaos Babe mah pendek menangkeun pamajikan nu jangkung. Asa budak kopi susu pendek henteu jangkung henteu nyamane ayeuna. Rumaos Babe mah ideung menangkeun indung sian nu bodas sangkanana kopi susu hideung henteu bodas henteu nyamane. Rumaos Bapak mah insap menangkeun pamajikan nu rada gelok sangkan budak kopi susu insap henteu gelok henteu maneh teh kitu. Nuhun Bapak. Irama geus panggih sangaran si ngaranna teh si Bang Cepot dok. Si Bang Cepot. Nol atuh ka aing deuleu. Nya Cepot ngaranna teh apa? Dek dipilarian ku Nyai, dipilarian ku maneh? Nya entong. Maneh boga lanceuk. Goroan lanceuk sia kieu. Babe dek nanya ka lanceuk sia. Sieuna dipangneangankeun omah calon menantu Babe ulah aya nu cacat saeutik oge. Kudu mulus. Era aing ku tatanggaku Pak Ustad Rian. Lamun minantu aing goreng patut wah Bapak dihina ku Ustad Rian. Atuh Bapak ke antosannya. Sok Goroan lanceuk maneh ka dieu lanceuk maneh Goroan. Aya paran. Waduh anak aing jangkung teuing.
Aya naon Bapak kardun mana kudu enit neangan selaki sinem neangan calon selaki sinem mana wajenak kudu enit ayeuna kardun angkat ke mana Bapak di mana no do di mana bejakeun do di Tumaritis anakna raja ngaranna teh Prabu Semar di negara Tumaritis wayana indit pada kali itu mawa putih di dia mawa jauh di dia jauh nage jan arasak jauh atas sina dihakan gede itu menikah itu atau bapak ini pokoknya bawa-bawaan bawa ke dia di dia bawa kali itu hitung-hitung orang munjungan ke calon besan babeh omat ulah di hurian kudu mulus datang ke dia kita mau dok nya bapak sok burukun indit sia kardun indit minta bekal lah goblok canaon-naon sia minta bekal kamari ku aing diberes sia 40 juta dikapanakeun ayam dahar sate bakar ayam kagok teu sieueuh dibakar jeung warungna goblok eta teh sia mah sakali jajan ngabangkrutkeun kamari ku aing 80 juta sia mun cocoan meuli naon we kamari sia dah meuli naon we sia kahayang sok init buru init permios atuh nya mun lain ka bapak disangeuh teuing si itu mah teu boga adi tengan meakeun biaya we aing mah ti baheula hayang kawin ge teu tedunan cara aing hoream boga adi beuteung di paehan di jalan aing ayo ini mana do ini tungguan mana do ayo nolong sangka itu jadi temen-temen futsal temen-temen main poli kan dia aya proyek kemararannya sangka gitu jadi ada apa bos kumpulkeun batur-batur aya proyek urang ngabunuh hiji jelema loh sanu dibunuh bos ngaranna teh cepot calon pamajikan calon silikin adik kaula aing teu satuju boga adi beuteung sabab aing hayang kawin teu pernah diguguk kudu jadi kolot dek nyieun makar aing ayeuna ka kolot teh goroan kabeh dalur siap bos kemon kadia jing kumpul kabeh kumpul naon di kumpul dekana urang init kana ka Tumaritis urang maehan si cepot itu nepot naon nepot nih si cepot teh calon adi beuteung aing adi aing teh kaedanan ku si cepot ayeuna dek dikawinkeun aing teu ridho si cepot daehan dibunuh anjing obong cepot unuh jam anjing lain kejam tibatan aing kasisikeun wae siapa bapak aing pilih kasih ka aing mah hese ngagugu tapi si inem aing dirungha ku si inem geus 17 kali wayahna teu ridho lamun si inem ayeuna kawin komo ieu kawin teh cenah ka jelema beuhar wah bisa-bisa harta aing beak dilawan inem teh awin deui ti awin deui akina teh jepot anjing ngobong naon engeng mah jepot teh cenah lanjutna de naon
Si Epon ada ngeja manyutna deh anjing. Naon nu gede teh anutna. Ende anjing anutna. Gede otol aqua. Umpangna ge ngageang anjing. Kau nu nyaho aing ngaho anjing awu jeung Epon napan pernah ala jo bola areng. Bola jo bola bareng. Wawuh ka maneh. Si Epon mah teu aing awu. Sok sakitu we kumpulkeun kabeh kemudian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.